Episode ka-60 salianti kendi anu geus ngagoler dihandap bari kaayan ruksak, Udin oge nenjo aki-aki kolot keur diuk bari ka tembong ambek. Mardi, kendi eta karek datang kamari nebus 500 juta ti saurang patani di Sukabumi. Geus ditaliti eta kendi titinggal karajaan Pajajaran anu umurna geus ratusan tahun. Kuring keur ngadaftarkeun ka Dinas Purbakala. Nah eta kendi bisa dijual atawa kudu disetorkeun ka nagara sebagai situs budaya. Mata ku kuring acan dipajang diharap. Ayeuna anjeun geus mecahkeun eta kendi. Anjeun kudu ngagantian paling murahna 1 miliar. Aki-aki eta nyaeta Kartawi, manajer anu ngelola eta toko. Mardi anu aya tukangan Udin kaget ngadenge kudu ngagantian 1 miliar. Ieu minantu kuring nu loba duit, tong boros 1 miliar. Leuwih ti eta ge minantu kuring sanggup ngagantian, cek Mardi bari nyurungkeun tonggong Udin ka jero, manehna sorangan lumpat kaluar. Udin oge kaget, teu nyangka mitohana bakal ngomong kitu. Kartawi melong ka Udin, ujang, rek digesek di dia atawa rek ditransfer. Kuring teu boga duit ki, naon nu rek digesek, jawab Udin. Udin lain teu hayang ngagantian. Keur manehna duit 1 miliar memang acan sabaraha, tapi Udin hayang ngawara heula mitohana. Kartawi nangtung ngadeketan Udin bari molotot, maneh ngomong teu boga duit, geus ngancurkeun barang toko terus embung ngagantian, kitu, ulah nganggap bodoh ka kuring, datang ka ieu tempat artina boga duit, nanaonan datang ka dieu ari sakadar ulin mah. Bener ki, keur naon kuring bohong, kuring ukur nganter mitoha, jeung kuduna lain urusan kuring da lain kuring nu ngaruksakna, cek Udin. Kartawi cicing, naon anu diomongken ku Udin memang bener, Mardi anu kudu ngagantian, Udin ukur panemblehan. Kartawi ngareret ka sababaraha pelayan toko, maraneh indit, tewak lalaki anu tadi lumpat, bawa ka dieu, cek Kartawi mere parentah. Udin diuk bari nyerengeh nenjo mitohana diudak di luar, sabab lamun dibayar, dina lain waktu pasti bakal leuwih wani ngamanfaatkeun dirina, gerentes Udin. Sabot nu lain di laluar, Udin nagok ningalian kendi nu belah, susuganan masih bisa diomean, kendi memang geus belah jadi 2 dina bagean lekukan luhurna, ngan untungna teu bubuk, katenjona masih bisa diomean. Katenjo ku Udin aya barang lainna di jero kendi mangrupa kotak tina bahan kayi pasagi. Ku Udin dikodok terus dikaluarkeun. Udin teu nyangka bakal manggihan kotak kaina jero kendi, padahal ukuran eta kotak lumayan gede. Moal mungkin asup lamun ngahaja aya anu ngasupkeun kana kendi dina kaayan acan belah, tong boro kotak kai, sanajan pandangan manehna oge moal asup sabab liang beheng kendi letik pisan. Udin kerung bari ningalian kotak kai dina panangana, bahan kaina alus jeung teu as. Gurat kai katingali, jelas siga nu geus rek ngabatu, yakin ieu peti diasupkeun basa kendi pas dijieun, hartina ieu peti saumur jeung kendi, bisa jadi leuwih kolot, berarti ieu peti ge ti zaman karajaan Pajajaran. Kotak ku Udin dibuka, tapi pageh, siga nu geus ngahiji antara peti jeung tutupna. Akhirna dipaksa dibuka di tanagaan sanajan bari kudu ngaluarkeun tanaga sapinuna, barang tutup kotak kabuka. Sengit kai cendana nyambung asup kana irungna, ku Udin disesep, karasana asa seger. Dina jero kotak aya buku tapi bahana lain tina kertas. Udin ge teu nyaho naha eta teh kulit kai, kulit jagong atawa daun lontar, sabab geus koneng semu coklat, gedena ukur sagede dampal lengan, kandel tapi sigana moal leuwih ti 100 lambar. Buku ku Udin dicokot tina peti. Aya tulisan Sunda buhun dina jilidna nyaeta, salapan elmu karuhun, Udin kungsi diajar maca jeung nulis tulisan Sunda basa diasuh ku ma emeh, jadi teu hese maca tulisan dina eta buku. Buku dibuka, halaman mimiti nyaeta elmu ngubaran, nyaeta cara ngubaran jeung cara ngaracik ubar. Udin panasaran hayang maca sacara taliti, buburu neangan tempat di juru, terus diuk bari nyarande. Cara ngubaran jeung cara ngajian obat dina buku lain cara medis zaman ayuna tapi murni tradisional titinggal karuhun. Bahan obat masih pakai bahan-bahan alami eueuh bahan kimia.
kabeh prak-prakan cara ngadiagnosa panyakit, cara ngubaran jeung cara ngaracik ubar sarta pangaruh ubar. Jentre ditulis jelas dina eta buku. Udin muka bab saterusna, dibaca lalaunan kalayan taliti eueuh nu kaliwat. Salian ti elmu ngubaran, aya oge elmu kanuragan, elmu kabatinan, elmu ramalan jeung sajabana, kabehna aya salapan elmu sasuai jeung judul buku salapan elmu karuhun. Ku Udin dibaca sarta dilenyepan kalimah demi kalimah dina eta buku. Kabeh geus kaharti jeung kapatri dina otakna, dina lambaran panutup aya kalimah, ukur anu boga darah katurunan ningrat pajajaran anu bisa ngawaris ieu elmu. Udin nutupkeun buku nu geus dibaca, terus diasupkeun deui kana kotakna, sabab teu asup kana saku, akhirna peti letik teh diasupkeun kana jero baju, peti karasa tiis antel kana dadana. Udin ngahuleng bari tangga, ieu lain buku samanea, tapi harta karun anu kudu dirawat bener-bener. Sabot Udin masih mikiran keanehan buku jeung mikiran saha anu geus ngajieuna, peti anu nempel dina dadana karasa panas, kulit dada Udin asa tutung. Udin muringis ngagoler bari ngarengkol nyekelan dadana, ngan aneh Udin teu ngarampa aya nanaonna dadana, padahal sidik tadi petiku manehna diasupkeun kana jero baju. Buburu Udin diukmukaan kancing kamejana, katenjo kulit dadana rada hideng saukuran peti anu tadi, kulit dada Udin anu rada hideng lalaunan balik deui normal, rasa panas oge lalaunan lengit, Udin rarat reret ka sakurilingna neangan peti, tapi eueuh, piraku peti asup kana dada mah, Udin ukur kerung bari ngancingkeun deui kamejana. Tiap kata, tiap kalimah nu aya dina buku, saolah-olah ngaliwat terus dina pikiran Udin, jelas pisan, eueuh nu poho. Episode ke-62 Udin buburu nangtung, tapi tina kamejana aya anu murak ngagepluk ka handap, ku Udin direret, ternyata ngan ukur sapotong regang kayi sa ukuran curug panjangna oge sa curug, saliwatan kawas surutu, buburu ku Udin dipulung terus disakuan, pasti ieu tina jero peti tadi anu poho teka asupkeun. Gerentes Udin. Diharap katenjo Mardi keur diseret ku dua jelma digandeng asup ka jero toko dina kaayaan wajahna barenjol jeung bajuna acak-acakan kawas nu geus tapak nyiksa. Udin hayang seri, tapi ditahan, kolot bedegong, geus ngajieun salah masih sempet lumpat bari nembleken kasalahana ka batur. Bari Mardi teu nyekel kunci mobil, da koncina aya di Udin. Jadi kabur sakumaha jauhna oge pasti moal jauh tidinya, matak teh heran langsung katewak. Anjeun geus ngaruksak barang terus kabur. Hade, cek Kartawi ka Mardi bari keprok. Kupingkeun heula Kang, abdi teu ngahaja, kendi karasa lesang basa ku kuring diangkat, cek Mardi. Ulah loba alesan, rek ngagantian atawa rek dilaporkeun ka polisi lantaran ngaruksak properti milik batur. Maneh bakal asup bui jaba tetep pangadilan bakal marentahkeun anjeun mayar karugian kuring, terserah, cek Kartawi. Udin, kumaha ieu, maneh moal nulungan bapa, cek Mardi ka Udin. Pa, abdi tos teu kagungan artos, pantos diangge ngadepean mobil, jawab Udin. Mun kitu maneh anu kudu ngagantikeun bapa asup bui, cek Mardi. Udin nyerenge, pa. Polisi teu bodoh, moal mungkin jelma teu salah teu dosa kudu dibui. Ujang, jik anjeun indit, neangan duit kumaha wae carana, mitoha anjeun jadi tandon di dieu, lamun teu datang mawa duit tepi ka jam tutup toko, kapaksa mitoha anjeun dibawa ka polisi, cek Kartawi ka Udin. Udin unggek nyanggupan, din ulah indit, kumaha nasib bapa mun maneh indit, pasti bapa ditaregelan deui, cek Mardi ngalengis. Udin teu bisa nahan sering ngadenge mitohana luwa lewe rek leweh kawas budak, buburu malik bari nutupan biwirna. Ki, lamun kuring bisa ngomean kendina, kumaha, cek Udin nanya ka Kartawi. Kendi ieu geus ditalitiku para ahli, sababaraha foto oge geus dilampirkeun ka Dinas Purbakala, rek diomean ku cara kumaha, urutna tetep bakal katenjo, jawab Kartawi. Kendi geus belah, moal mungkin bisa dijual, kuring rek nyobaan ngomean,
sahanu nyaho sangges diomean bisa kajual, jadi anjen moal rugi teuing, cek Udin. Lamun yakin anjen bisa ngomean, sok, tapi lamun teu bisa, mitoha maneh tetep bakal digusur ka polisi, cek Kartawi. Kuring menta kertas minyak, koas jeung 5 endok meri atah, sarta menta tempat anu teu kagiridik ku sasaha, cek Udin ka Kartawi. Kartawi unggek bari nitah pelayan toko neangan barang anu dipenta ku Udin, terus ngajak Udin ka tukang, nuduhkeun hiji rohangan anu di jerona ukur aya meja jeung kursi. Rohangan eta memang khusus paranti mariksa sarta meresihan barang-barang anu anyar datang saacan dipajang di toko. Bari nungguan bahan-bahan anu dipenta datang, Udin buburu ngumpulkan bagean-bagean kendi di bawah sarta ditunda na luhur meja. Pake endok meriker ngarapet kendi, eta metode timana ujang. Saumur-umur kuring karek ngadenge, ulah dipake kaulinan, cek Kartawi ngaremehkeun kamampuan Udin. Tingali wae hasilna, cek Udin bari narima kertas, koas jeung endok nu karek datang, terus diuk dina kursi bari melong kendi dina luhur meja. Sanajan bisa diomean, tetep kudu dinilai heula ku ahlina, naha masih layak dijual atawa hanteu. Karek maneh jeung mitoha maneh bisa balik, cek Sarkawi bari ninggalkeun Udin sorangan. Udin buburu mukaan endok di arah bobodasna hungkul sarta dikumpulkeun dina mangkok, terus ngabeberkeun kertas minyak di bagian jero kendi. Hiji-hiji bagian anu belah di ulasan endok ku koas sarta ditempelkeun kana urutna, sisina dibalikeun deui kana urutna, tukangna ditempelkeun kana kertas supaya katahan teu ngageblos. Eueuh nu ngahajan nenjo atawa ngaganggu, Udin ge serius nepi ka kes sangdina tarangna ngucur geges teu dipalire, anteng siga nu keur maen puzzle. Satengah jam pagaweana geus beres, kendi geus nangtung balik deui ka rupa asalna. Udin nolol tina panto bari ngageroan Kartawi, tenjo kadiuki, pariksa kumaha hasilna, tapi ulah waka dicabak, lemna acan garing, cek Udin. Kartawi buburu nyamperkeun bari nenjo kendi geus balik deui ka rupa asal, teu kaciri tapak pepes, memang aya katenjo guratan-guratan anyar teu kawas asalna, tapi alami, malah jadi kaciri leuwih artistik. Teu lila datang oge saurang awewe ngora, dangdanana mewah, tapi teu glamor kawas artis, jangkung bodas, matana curelek tapi ngandung sima. Nenjo eta awewe Kartawi manggut bari buburu mundur mere jalan. Juragan, aya kapriogian naon salira kadiu, eta awewe pemilik toko, ngarana Warni, oge incu pengusaha pangbengarna sa Bandung, agah nata prawira. Kuring ngadengekeun di anu anyar mawa ti Sukabumi belah, kunaon, cek Warni, sorana halimpu tapi tegas. Kartawi ngarenghap panjang terus ngajawab, saurang pelanggan tengah haja ngaragraken kendi, tapi tos didangdosan ku minantuna ku endok meri. Warni nenjoan kendi dina luhur meja, terus ngarampan sisi kendi bari ngusapan gurat anyar dina kendi ku Tungtung Ramona, paroman wajahna anu tadina tegang ngadadak robah kawas nu bungah. Kartawi, cabaku anjen, teu karasa aya urut belah, cek Warni ka Kartawi. Juragan, naon maksad salira, cek Kartawi bari leungena ngaragamang ngusapan kendi, Kartawi ge kaget. Iya bener-bener cara ngomean tradisional anu sampurna, ukur ahli restorasi anu bakal nyaho yen kendi iya pernah belah, cek Warni. Tapi ukur pake endok juragan, cek Kartawi, justru kulantaran pake endok hargana bakal 2 kali harga samemeh belah. Beda jeung pake super glue atawa lem Korea, cek Warni ngajelaskeun. Panon anu bulet beki endah mancarkeun cahaya atoh. Manehna pernah maca sejarah Cina, bahela ahli-ahli keramik di Cina oge ngomean guci anu belah ngagunakeun trik jeung cara anu sarua, metode langka anu geus hampir leungit. Saha nu geus ngomean, kuring hayang panggih, cek Warni ka Kartawi, Warni teu sadar Udin aya di dinya. Jalmina aya di payunan saliragan. Cek Kartawi bari nunjuk Udin ku jempol panangana, di ruangan eta memang ukur aya manehna tiluan. Warni kaget nenjo Udin anu saumuran jeung manehna,
Sabab sa acana ngabayangkan yen anu geus ngomean, kendi pasti saorang aki-aki anu umurna kolot pisan. Tapi ieu malah saurang lalaki ngora anu boga dedegan gagah tur boga rupa anu kasep. Mustahil di zaman ayeuna aya budak ngoranu masih keneh daek diajar cara kuno pikeun ngomean kendi, dina hatena warni katajiku kamampuhan jeung kakasepan rupa eta pamuda. Sanajan mun nilik tina papakean ma Udin teh pake pakean anu sederhana. Episode ke-63 diteruskeun ka episode ke-64. Warni buburu imut ka Udin bari nyodorkeun pandanganna ngajak sasalaman. Harita pisan karasa pandangan Warni ngarasa aya rasa nut. Nepangken, abdi Warni nata prawira, timana anjeun guguru, cek Warni teu nanya heula saha Udin tapi langsung hayang nyaho saha guru Udin. Udin teu buburu ngajawab tapi kaget ngadenge ngaran nata prawira, jelema paling jegut ka hiji sa Bandung, keluarga Kusumah, Wijaya, Saputra, kabeh lain bandingana. Sok sanajan teu bisa dibandingkan jeung manehna ti kulawarga Subrata nomor 2 sa Indonesia. Tapi jadi jelema nomer hiji sa Bandung jelas Warni lain jelema bantrak-bantraken. Udin teu nyangka bakal panggih jeung Warni di dieu. Ngaran kuring Udin, kuring teu boga guru, teu boga kaahlian nanaon. Sakola ge ukur tamatan SMP, hampura mitoha kuring ngarusak kendi, kuring ukur ngabantuan ngomean lantaran teu sanggup ngagantian. Ayana kumaha, naha kuring masih tetep kudu ngagantian, cek Udin bari tungkul. Warni buburu gogodek bari imut, sanggeus ku anjeun diomean, harga kendi ieu bakal ngalewihan harga aslina, justru kuring anu boga hutang ka anjeun. Jadi, abdi sareng mitoha kenging indit, Udin nanya. Kang, kuring karek ningali anjeun, ku kaahlian anjeun, sawaktu-waktu pasti kuring bakal butuh bantuan anjeun. Bisa menta nomer telepon, iya kartu nama kuring, cek Warni bari teu oleh imut. Ngaran kuring Udin Subrata, tapi teu boga kartu nami, cek Udin bari narima kartu nama ti Warni. Teu nanaon, ketik we nomorna dina HP kuring, cek Warni bari mikeun HP na ka Udin. Lantaran Warni teu katingali sombong, jeung ningali paroman wajahna nu teu oleh imut, Udin teu talangke. Langsung ngasupkeun nomorna kana HP Warni. Akang mawa mobil, upami henteu ku kuring diantar, cek Warni. Mawa, teu kudu nganter, nuhun, cek Udin. Mangga, cek Warni mere jalan ka Udin jeung Mardi kaluar, Warni nuturkeun nepi ka Udin jeung Mardi arasup kana mobil, terus Warni balik deui ka toko. Din, kumaha tadi di jero, kendi bisa diomean, Mardi nanya. Henteu, ngan untung istrinu nembe bager, tenyuhungkeun panggentosan, jawab Udin. Terus kernaon atuh tadi maneh menta endok meri jeung ruangan khusus, cek Mardi bingung. Nya dilok-lok ku abdi atuh pa, daripada stres mikiran, kedah ngagentosan, mending niis nyalira bari ngalok-lokan endok, tempas Udin. Mardi ukur gogodek, sabenerna Udin ge bingung. Timana manehna boga kawani ngomean kendi, jeung timana datangna pangabisa eta, kawas aya dorongan tina hatena pikeun ngalakukeun tanpa ragu, nah pangaruh tina buku, loba hal-hal dina buku anu butuh dicerna deui ku otakna. Nya syukur atuh ari kitu mah, cek Mardi ngarahu, ulah syukur-syukur pa, bapa kedah kapok, pami istrinu tadi teu sumping, ayeuna bapa tos ngagoler di bui. Eta kumaha rarai, ibu pasti curiga, cek Udin, sabab sarerea pasti bakal kaget nenjo Mardi balik dina kaayaan barenjol ruksak balas ditaronjokan. Bejaken wae lempang meleng terus nabrak tihang listrik, dikompres ku cai SG cager, ulah nyarita nanaon deui, omat, jawab Mardi. Mangga pa, jawab Udin tepi ka imah. Udin ngaluarkeun sapedah tina bahasi mobil rek indit ka pasar. Tapi nggawe heula icih. Hoyong dipangmasakeun naon nyi, kangge makan malam. Abdi moal uwih kang, ti palapa bade teras ngalembur di Bima Raya ngapresentasikan skets gambar ka Bu Susi sate acan dicetak janten blueprint, janten bade sambil tuang di luar sareng Bu Susi. Oh, enya atuh, ati-ati, teu lila aya WA oge ti Susi. Juragan,
Bu Ici bade ngalembur sareng abdi di Bimaraya, sakantenan makan malam, nyuhungken Widi. Ulah dibere nasi kotak, bawa ke restoran, mangga juragan. Sabab Ici tebalik, Udin ge balanja sa ayana, terus dipasak kertiluan. Beres dahar, Mardi jeung Lastri indit kana BMW cenah mah ukur hayang jalan-jalan bari neangan pitunduhan. Kulantaran ngan sorangan di imah, Udin ngodok saku ngaluarkeun regang kayu sagede surutu anu tadi dipulung di toko barang antik, eta kayu dipelong bari kerung, terus dicium. Tapi da eueuh nu aneh. Sabab teu nyaho eta kayu jenis naon, akhirna ku Udin difoto terus di-googling dina internet. Hasilna Udin kaget, sing horeng eta teh kayu kaboa, kayu anu ukur aya di leuweung sancang. Anu dina carita mah dipakuat pakaitkeun jeung tilemna Prabu Siliwangi. HP disada, barang ditenjo, telepon di Darwin, buburuk kai kaboa disakuan ku Udin, terus telepon diangkat. Aya naon Win, mane bener Din, si Lili salingkuh, cek Darwin bari leweh. Ti mana mane apal jeung langsung yakin, pan samemehna teu percaya. Beres narima telepon ti maneh, kuring langsung ngalacak iPhone si Lili. Ternyata nunjuk ka hiji imah, ku kuring didatangan, terus kuring asup langsung nenjok ka kamar anu memang teu dikunci, si Lili keur bulucun jeung urut ka bogohna, tapi kuring kala ditaregelan ku supir jeung pembantuna, kuring ayeuna aya di IGD, anjeun sobat kuring hiji-hijina, tulungan kuring. Di rumah sakit mana, Hasan Sadikin, suku kuring potong lantaran dibabuk ku pipa besi, cek dokter butuh waktu lila pikeun normal deui. Lukisan ti anjeun aya di kuring, tulung bawa ka Pagadean, kuring butuh biaya. Si Lili teu mere biaya, henteu, geus nelepon polisi. Engges, tapi ceuk polisi kuring nu salah, asup ka imah batur tanpa izin. Katerlaluan, dagoan, kuring kadinya ayeuna, cek Udin bari nutup HP-na. Darwin keur ngagoler di IGD, perban ngabelit sakujur awakna, sukuna digips, persis siga mumi, lain ukur hatena nu remuk, tapi awakna oge ruksak. Nenjo aya Udin didinya, cipanon Darwin nyurulung tina panona. Tatu dina awak anjeun teu sabanding jeung kanyeri hate anjeun, cek Udin anu sedih nenjo nasib sobatna. Episode ke-65 Udin oge nga-WA Ishak di Padma. Mang, teangan asal-usul mamat kacang, teu lila Ishak ngajawab. Ngaran bapana Parmin usahana jual beli imah, boga pabrik batako, tapi si Mamat sorangan pangedulan nu sok majegan angkot di terminal Lembang, juragan aya masalah jeung manehna. Enya, tapi Kang Bahar rek datang, aya tugas khusus keur Mamang. Tugas naon gan? Bawa bapa si Mamat ka Hasan Sadikin jeung saurang lalaki kolot anu make kacamata kandel di restoran Sansko Dago, ulah lila teuing. Mangga juragan, ulah ku Mamang, nitah pengawal atawa saha wae, Mamang direktur, teu pantes datang ka dieu. Siap juragan, teu sabaraha lila jalma anu ditungguan mulai daratang ka Hasan Sadikin. Cek beja maneh ukur anak tukang ngajian batako, tapi kunaon rek coba-coba nembongken sihung ka kuring, kolot marane duaan ayuna bakal datang ka dieu, ngarah nyaksian kumaha cara ngadidik anak nu bener, cek Udin ka Mamat. Beres Udin ngomong, panto aya nu najong, 8 preman asup. Bantuan kuring maehan jelma eta, cek Mamat marentahkeun ka 8 preman nu karek datang bari nunjuk ka Udin. Anjeun boga masalah jeung dulur kuring, cek preman. Udin unggek, bener. Maneh rek ngabela, preman mencrong Udin rada ragu. Karek ayeuna aya pamuda nying harapan 8 preman tapi teu kacirisieun. Ti mana asal maneh? Cek preman nanya, Bandung imah kuring, jawab Udin. Preman maju, sebutkan kahayang terakhir maneh saacan modar. Kahayang kuring, marane anu 8 urang lamun hayang salamet, sungkem sarta mentah hampura ka kuring ayena pisan, cek Udin. Naon siah, cek preman, gobang, sungkem terus mentah hampura, piraku teu jelas, cek Kang Bahar anu geus ngabedega dina panto. Benget preman anu disebut gobang langsung pias begitu ngadenge sora Kang Bahar tapi acan wani ngareret. Kang Bahar asup dituturken ku Murad jeung 4 preman laina,
masih aya opat deui di luar. Tutup panto terus kunci, ulah aya nu asup, cek Kang Bahar ka Murad. Murad nurut, buburu panto ditutup terus dikunci ti jero. Kang Bahar ngalengka lalaunan ka harapan Gobang bari nukangan Udin. Kang Bahar ukur melong banget Gobang bari teu nyarita nanaon. Di pelong kitu ku Kang Bahar, Gobang buluar balier teu wani nenjo banget Kang Bahar. Nenjo kitu Mamat kaget, Kang Gobang, nah cicing, saha aki-aki gendut ieu, cek Mamat. Sakilat siku Gobang ngajebrot banget Mamat nepi ka Mamat langsung ngajengkang ka tukang bari banget baloboran getih anu kaluar tina irungna. Goblok, sia geus mamawa aing kana masalah ieu, cek Gobang ambek ka Mamat. Kang Bahar ngangkat tuur satarikna kana bobogaan Gobang anu ngakibatkeun Gobang langsung rubuh sungkem muringis bari dua lengeuna nungkup boboga ana anu nyeri. Tah kitu sungkem, ulah hararese, cek Kang Bahar, Murad, anu 7 jelema deui titah sungkem, cek Kang Bahar ka Murad. Tanpa ngajawab, Murad langsung nonjokan beteng 7 preman lainna anu datang bareng jeung Gobang, kabehan nana ambruk sungkem bari pating puringis nu wani ngalawan. Tah ayana kabeh geus sungkem, saterusna lakukan anu dipentaku Pa Udin, cek Kang Bahar bari ngalengkah ka gigiran Udin. Gobang buburu ngarapetkeun dua dampal lengeuna, hampura kuring Pa Udin, kituna teh diturutanku preman-preman lainna. Aden, hampura akang telat datang, cek Kang Bahar ka Udin bari bongkok hormat. Gobang sarta preman-preman lainna kaget nenjo Kang Bahar anu sakitu sopana ka Udin, kabeh bekisieun. Mamat sadar manehna keur nenggar cadas, jadi teu wani deui loba omong, murungkut di juru nyusutan getih dina beungeutna ku lengan baju, Lili oge sarua, murungkut emok di juru bari katingali stres bari tungkul. Akang wawuh ka preman-preman ieu, Udin nanya ka Kang Bahar. Eta si Gobang jeung anak buahna anu biasa di terminal Cicahem, jelma anu teu boga mata sampe kata nyaho saha anu keur disingharepan, naon anu kedah ku kuring dilakukeun ka jelma-jelma ieu Aden, Kang Bahar nanya. Bubarkeun weh, tita arindit, maranehna teu boga dosa Kang, ukur dimanfaatkeun ku jelma itu, cek Udin bari nunjuk ka Mamat. Kang Bahar mere kode ka Murad ku leungeunna, nenjo Kang Bahar mere parentah, Murad buburu muka pantau terus nalapungan, si Gobang jeung anak buahna sangkan buburu kaluar. Kang Bahar maju ka Mamat, kera baju Mamat diangkat ngarah nangtung. Mun teu salah, ieu si Mamat, preman di terminal Lembang, kumahakeun jelma ieu Aden. Tingali babaturan kuring dina ranjang Kang, sukuna potong, beungeutna ruksak, sakujur awakna tatu, kuring hayang manehna ngarasakeun anu sarua, cek Udin. Mamat anu kera bajuna keur diranggem ku Kang Bahar ngomong. Udin, hampura kuring moal sakali-kali deui ngaganggu anjeun, cek Mamat. Lili ge sarua, manehna sungkem bari acong-acongan ka Udin menta di hampura. Aranjeun ukur anjing sajodo anu hargana, menta hampura sanggeus wareg ngagogok, nyaho naon akibatna geus wani ngagogok ka kuring, cek Udin. Panto diketrok ti luar, buka panto, kuring pengawal Ishak, cek jelma di luar. Kang Murad, buka panto, cek Udin ka Murad panto dibuka. Dua orang pake jas hideng asup bari masing-masing manggul saurang aki-aki nu geus diborgol leungeunna, beungeutna barenjol tapak nonjokan sarta dina kaayaan teu sadar. Juragan, ieu jalmi anu dipesen ku Juragan, cek dua pengawal Ishak bari ngalungkeun duanana ka harepan Udin. Mamat jeung Lili lemes nenjo kolotna dibawa kadinya bari kaayaan teu sadar, diborgol sarta beungeutna ruksak, Herman Wiranata jeung Parmin. Udin nyokot cai mineral terus dibanjurkeun kana beungeut dua aki-aki anu ngagoler, telila duanana sadar terus rarat-reret. Pak Herman, anjeun nyaho anak anjeun geus zinah, cek Udin bari dongko nanya ka Herman. Herman ngareret ka Lili bari gogodek, teu nyaho, kuring teu nyaho. Minantu anjeun geus ngabejaan tina telepon tapi anjeun ukur ngajawab, eta mah urusan budak ngora, masih rek ngomong teu nyaho, cek Udin nanya deui. Teu nyaho,
Cek Herman kekeh. Murad pengkoran suku kencana, cek Udin ka Murad. Murad nyabut besi anu nyelap dina cangkeng tukangna langsung dihembatkan kana tuur Herman Wiranata. Sora ngabeletok tina tulang tubur kadenge tarik dituturken ku sora nyorowokna Herman. Udin nyokot perban anu ngagoler dina meja, cocokan sungutna, bari mikeun kain kasa ka Murad. Kain kasa dijejelkeun kana sungut Herman ku Murad. Lili nu nenjo bapana disiksa buburu ngorondang ngarontok bapana bari cerik. Pa, hampura abdi, iya sadayana kalepatan abdi, nyambung.